Assalamualaikum baraya wilujeng enjing. Urang sok hilap barayanya dan urang teh sami jeung batur teh sami jeung urang. Aya paribasa kolot gini sepuh ti kapungkur. Nah ulah waka nyewit ka batur lamun urang teh diciwit teh nyeri eta teh yen ngemutan ka urang ka sadayana yen nya bener gitu. Tapi kunaon urang sok aya pangrasa ya, ku nafsu ku setan nya baraya gitu kan yang moyok gitu nya sok hayang ngarendahkeun sok hayang jeung sirikeun ka batur padahal kan lamun dibalikeun deui ka urang mung dipoyok mung direndahkeun jadi ku kituna nya bener jadi Allah menciptakeun urang teh sarua urang teh boga rasa boga hate ini mana eta gitu lainna sami lah kan kitu cek keterangan oge nya baraya sakitu we di pesen dinten enjing-enjing ieu mah yuk baraya.